Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi nda formulna di kelas 11 MIPA 3. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu guru anu sim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu sim kuring dipika cinta. Dina dinten ieu abdi bade nyampikeun biantara anu judulna disiplin kana aturan sakola. Disiplin mangrupikeun perasaan taat sareng patuh karena nilai-nilai tanggung jawabna. Disiplin kedah urang terapkeun dina kahidupan sadinten, contohna nyaeta dina kahidupan sakola. Naon sakola teh? Sakola mangrupikeun tempat kanggo ngabentuk karakter sadaya siswa, salah sahijina nyaeta sikap disiplin. Hadirin anu sim kuring dipika hormat. Sakola nerapkeun aturan-aturan kanggo ningkatkeun kadisiplinan, antara lain anu kahiji nyaeta lebet ka sakola tepat waktu. Artinya urang sadaya tong dibiasakeun telat dongkap ka sakola dina waktos anu tos ditangtoskeun. Anu kadua, urang salaku siswa kudu dibiasakeun nganggo atribut anu lengkap. Anu katilu, urang kudu hormat sareng sadaya warga sakola. Kulantaran kitu, urang wajib naatkeun aturan-aturan anu tos ditetapkeun ku sakola, sabab eta aturan teh kanggo dipatuhi sanes kanggo dilanggar. Tina piantara anu tos ku abdi sampikeun biasa dicandak kasimpulan bahwasana disiplin penting pisan kanggo bekal hirup urang kapayuna. Mugia pidato ieu ngabantos urang sadaya. Sim kuring nyuhunkeun hapunten bilih aya kalepatan atawa bilih aya cariosan anu kirang berenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.